nu geus bararagus bagus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junid digali salat puasa nang di saha ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina tuh kiai abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan ke Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu berapa kiaina aya sia bisa sholat bisa puasa berarti berkat kiai bagus ya sholat sia surga kan ngeunaheun mantap kayo kabeh yo ditararanya sholat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun jawara timbang jawara sholat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat sholat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok aya jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyonang sa loba KTP abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara itu keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enak sih. Abdi mung sosoranganan kana neraka panas. Deui nage cek saha neraka teu panas. Malaysia yang jeung saha kana neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cak malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Siapa barengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha banyak kiai. Ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya.
Ki Wahab aya cek aja loba kiai kula bantah cek nyana kula nu deket ka imana imah Ki Pudoli aju datang iya Ki Pudoli nak bener naon si Jawara nah barang kan jeung kula Ki Pudoli ka neraka engke heula masalah naon heula sak malaikat naon tuh ieu mah tulisan Ki Pudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura ieu mah barang ragus sakeuna teh tuh ayo ieu barang ragus ieu naon deui aya keneh malaikat sing jeli atuh Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol Jawara mah. Sokos di dunia bae ngotot bae Jawara mah. Ngotot aya naon ieu hiji Jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya na. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh cek Ki Pudoli sial-sial teuing nasib aing cek ya nasib aing jadi kieu tanya deui Mail Asia Ki Pudoli emang bener henteu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama Jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh cek Ki Pudoli aya bae akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah sebab naon dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf ngarurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi Jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang tibana ieu tah falamma akhadhat humur ajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nya da benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teuing aing mah di benduk ku nyana
aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dinya dek teu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemenu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkan ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon Mang Haji bisa ka neraka kredit mobil tangis cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ieu Haji Beni make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka parangi hingga di neraka. Ya maaf nih hayang jeung kiai bae. Emang guyon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana. Malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh, sakieu Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ka mobil nyana. Oh, cek Gusti Allah hijikeun habek. Ngagujubar kabehan. Tuh kan ai kitu mah geus diaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang bener sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah hoi tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia ngredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah di dinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor